Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dang deui sareng sim kuring mangnana dina pidangan yang Sunda anu parantos maneh nyanak hiji jujur cariyos siluman oray bagian anu ka-20 dinten tanya baraya. Alhamdulillah mang tiasa nyarangan di kabara Sunda di mana wae ayana sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan yang Sunda timang ieu kentun kanggo sadayana wae anu sami-sami mika cinta mika resep oge salawasna manco dina paeun handphone sawang-sawangan kanggo nu caket pon kitu dina tebihna oge nu parantos subscribe like sareng komen kitu nya baraya atuh kali ti kitu mang oge ulah kirang hapunten baranya bilih wae dina midangkeun hasil kakirangan kitu. Manawi we bahan katampi kanggo baraya sadayana. Anca garapan anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka Ida Roji atos dugi ka Ahmadi nya baraya anu nuju ngagoler dina taneuh. Teras anjeunna diteungeulan ku Kirawi tos dugikeun ka dinya pami telepat mah kumaha terasana cariyos mangga urang sami-sami daungkeun wae baraya cariyos siluman oray bagian ka-20 kumang aya sajadi lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Kutuan teh eta mangkeluna kurang hajar dakuan maneh di Ahmadi ulah rek ka mana-mana ceuk Ida Roji bari cung cangkat tuluy leumpang ngagedig nyampeurkeun ka Kirawi nu kuradu hareupan jeung Ki Gahar. Ari Ida Roji datangna teh ti satukangeunana Kirawi sanggeus deukeut anta parah deui dampal leungeun katuhuna Ida Roji anu cebrag teh nyamer pisan kana puguh ceulik katuhna Kirawi keur nukangan kamanehna. Yeuh celebet kawong awak Kirawi nyelontot ka tebeh kenca sabab ceulina dianjap pisan ku musuh barang Kirawi keur nyelontot awakna ka kenca ku Ida Roji itu diantep tuh disusul tepus ku ngacecekeun dampal sok katuhuna kana pundukna Kirawi. Yeuh cebrot selayong bro awak Kirawi disusut pisan kana taneuh korjat Kirawi mana geus ngorjat deui tuluy malik nying hareup ka Ida Roji nu keur melak cangkeng bari nying hareup ka manehna. Kurang ajar sia rajan wani ngapongohan kadebek sahari sia nah hayang modar geus culangung ka dewek sia ceuk Kirawi bari moncereng ka Ida Roji. Yeuh moran dewek si Ida Roji bisi si hayang nyaho mah dewek bapana eta budak nu disiksa ku sia ngantong jeung barudak harinya mah sia teh jago tapi jeung dewek ieu bapana ayo urang nyepeng sabuk bilang tatu urang silih korean tulang saha nu leuwih rangu daging saha nu leuwih hipuk jeung kulit saha nu leuwih ibis temal Ida Roji ketonya. Jadi anjeun teh kolotna budak teu musuh anak buah dewek heg ari nya mah kahayang anjeun kitu ku dewek mah burung ditudunan rasakeun saya ya ceuk Kirawi bari jeung meningan sakilat awakna geus ngalayang deui ka luhur bari dampal leungeun katuhuna geus meber dipake ngahanca kana careham kencana Ida Roji. Ida Roji manehna teh cicingeun tuluy ngalepkeun sirahna ka handap bari nyapetkeun dampal leungeun katuhuna anu geus menang malikeun dikepotkeun kana hulu angeun katuhuna Kirawi. Yeuh lep yeuh cebrot ulangan katuhuna Kirawi kahancap pisan ku dampal dengan katuhuna Ida Roji
Dalideg Kirawi awak ngacarig jeung ka tukang. Barang keur ngacarig jeung kitu, Kidaroji mana luncat teuy ka hareup bari ngacecekeun dampal suku katuhuna kana dadana Kirawi. Anu harita awakna keur ngacarig jeung ka tukang. Ari Kirawi mana rikat newak dampal suku katuhuna Kidaroji nu keur ngalayang di luhur. Ku kadua dampal leungeunna kep. Ku Kirawi katewak pisan sukuna. Geus kitu blewer suku katuhuna Kidaroji dipalangkeun ku Kirawi. Kalayang awak Kidaroji mending ngalayang kapalangkeun ku kakuatan tenaga jerona Kirawi. Adena Kidaroji mana rikat ngacuralit-curalitkeun awakna di luhur. Lamun teu tea mah geus matak contawor muran kana taneuh. Terilah celeng kadua dampal sukuna. Kidaroji geus encak deui kana lemah. Tuluy malik ka Kirawi geus cing hareup deui ka manehna. Rengkenek Kidaroji masang kuda-kuda. Pok kadenge mana nyarita ka Kirawi. Ayo, rek main usik naon sia jeung dewek mah. Sok gerak ketrukeun kabeh. Boga pangarti teh. Teu Kidaroji. Sor. Rek kumaha deui. Hayo, mal bolong diayonan sia ku dewek oge. Temal Kirawi bari jeung geus taki-taki deui ka tenyona teh. Nunggu serangan teu jadi musuhna. Ari Kidaroji harita mana loncat deui ka hareup bari ngayungkeun peureup katuhuna anu buleud. Rek dipake ngakedor kana careham kencana Kirawi. Kirawi barang nenyo peureup katuhuna lawan geus rek keuna kana careham kenca manehna. Kirawi mana rikat newak pigelang leungeun katuhuna ku dampal leungeun. Kirawi mana rikat newak pigelang leungeun katuhuna Kidaroji ku dampal leungeun kencana. Kep beunang situ dicekal pageuh tuluy dicentok ka hareup. Ari Kidaroji anu geus legok napakeun teng kadek. Lamun dina urusan gelut mah mana surti barang leungeun katuhuna dicentok ku musuh ka hareup teh. Ku Kidaroji jadi tahan tapi kalakah dituturkeun. Yeuna congkeun dampal suku katuhuna nu ngacilepung ka luhur. Hanca kana gadona Kirawi nu geus ngangkat dampal leungeun katuhuna. Tadina rek dibeupeheun kana puceulina Kidaroji. Atuh kaburu kapiheulaan ku Kidaroji. Yau catrau dangak. Sirah Kirawi ngalangak ka tukang kahanca ku dampal suku katuhuna Kidaroji. Barang Kirawi manehna keur ngalangak ka tukang. Ku Kidaroji jadi antep. Tuluy disusul tepus ku dampal suku katuhuna. Anu dicekeun kana dadana Kirawi. Yau cebrod. Cengkang awak Kidaroji ngacengkang ka tukang. Kalayang blak nangkarak pengkang dina salureun taneuh. Colad Kidaroji anu awakna cangkung gede teh leumpang nyamperkeun ka Kirawi keur nangkarak bengkang dina taneuh. Sanggeus aya di beh katuhunana. Kidaroji ngangkat dampal suku katuhuna ka luhur. Maksudna marek dicecekeun kana dadana Kirawi. Yau dampal suku katuhuna Kidaroji dicekeun ka handap. Korentel Kirawi korentelkeun awakna ka kenca. Keceling dampal suku katuhuna Kidaroji nyamos ngakan angin. Kalakah ngahanca kana taneuh. Jedeg Kirawi katenyo geus nangtung deui banjing hareup ka Kidaroji. Ari Kidaroji barang panarajangna teu hasil manehna loncat deui ka hareup bari putbet nyamerkeun kadua dampal leungeunna kana beungeutna Kirawi. Kirawi manehna rikat narapisan kadua pigelang leungeun musuhna ku kadua pigelang leungeun manehna. Sora tina tulang anu diaradu musim kereduk mata pelindung ngadengena. Kidaroji mana siga nu teu mere kasempatan ka Kirawi. Tuluy tuluyan narajang ka musuhna. Jeleng Kirawi katenyo mana ngacaul ka tukang nyingkahan panarajangna ti Kidaroji. Celek kadua dampal sukuna geus tincak deui kana lemah. Renghap
Kirawi narik napas jerona. Teu lapok kadenge Kirawi nyarita sorangan. Lumayan oge pangartina ieu jelema teh. Lamun ku aing di ayonan ku leungeun kosong, jelas moal mata kauntup. Sabab pangartina dina maen lumayan cepet gerakanana. Tapi ulah oka ngeunah seuris ya. Rasakeun mah pangawasa ti dewek. Ceuk Kirawi bari reketek. Kirawi ngawatak pangawasana. Teu lila pledou tina kadua dampal leungeunna kaluar hasil pipis. Pertanda kekuatan Kirawi geus bisa digunakeun. Ari Kidaroji barang nya musuhna geus ngaluarkeun pangawasana. Rangkog Kidaroji rada ngarengkog nanya kitu mah. Kurang hajar kalau ngaluarkeun pangawasana geuningan. Tapi hayang nyaho ku aing mah rek dayonan heula we sia. Rasa kumaha cenah kakuatan pangawasana teh. Ceuk Kidaroji. Hayo geura papatkeun campe modar. Penting ayeuna bakal jadi penting panungtongan sia keranjeun. Ku dewek ayeuna keneh rek diacapkeun ka akhirat sia. Ceuk Kirawi. Wah, ulah kalau bacot sia. Sok-sok we teu ngawelkeun tah pangawasa teh. Harinya mah mampu binasa kadewek. Tamal Kidaroji jeung kituna teh tetep waspada manehna. Sebab kumanehna oge geus kauji lamun musuhna teh rek kaluarkeun kakuatan anu kacida gedena. Tacap Kidaroji nyarita sarupa kitu. Plesat tina kadua dampal leungeunna Kirawi. Kaluar cahaya beureum anu buleud kapelesat nyurowuk rek neungar kana awakna Kidaroji. Eta cahaya kacida cepetna. Sigana wae lamun geuna teh mah kana awakna Kidaroji mah teu burung hancur. Kan hadena Kidaroji manehna kabur loncat ka kenca. Ingkahan eta cahaya. Yau geleger. Cahaya beureum ti Kirawi milepas ka tukang. Hanca kana tahang kalkai anu aya di satukangeunna Kidaroji. Atuh jalma anu harita keur tararung ngadadak areureun heula. Kasup Somad jeung si Cuming. Bari jeung Singnaliu kituna teh. Nenyo kana datangna sora breh kumaranehna katenyo. Aya Kirawi nu keur tuluy ngagempur ka Kidaroji ku pangawasana. Tatangkalan jeung dangdaunan anu ada di dinya. Anu kareunaan mah ku pangawasana ti Kirawi menika pareuleuum ku seuneu. Ari Somad jeung si Cuming barang nenyo kana eta kajadian. Maranehna ngarasa kaget jeung manghariwangkeun ka Kidaroji keur tuluy-tuluyan digempur ku Kirawi. Bae jeung Kidaroji mah bisana dengan saukur nyingkahan hungkul kana pangawasana ti Kirawi. Sabab dari keur nadah mah can bisa maen oge. Sabab can katepi alamuna. Teu dilapok si Cuming kadenge nyarita ka Somad. Mad, tulungan ku laeng itu jalma. Geunari wing mah loba nu mantuan ieu ku batur-batur maranehna. Karunya lain naon bisi kakeunaan ku pangawasana ti musuh. Ceuk si Cuming bari ngararet ka Somad. Nyaming keun ku kuring urang tulungan eta jalma teh. Sabab da jeung sanyana lamun tuluy-tuluyan wae mah manehna diserang ku ajan musuh. Tangtu awakna bisa keuna. Kuring keur tuh lain mah. Teh mah Somad. Nya sok Mad. Ceuk si Cuming. Geus kitu plesat awak Somad mendingan sakiceup oge geus eueuh deui ti dinya. Umpat nyamperkeun ka Kidaroji nu keur tuluy-tuluyan ditarajang ku Kirawi. Sanggeus deukeut ka nu keur tararung. Jeleng Somad loncat ka luhur awakna meninggal hayang lir ka finish. Tadila crek kadua dampal sukuna geus nincak deui kana lemah. Cilegedeg nangtung pedega dihareupeun Kidaroji. Tuluy nadah kana cahaya beureum nu keur nyuruk rek ngahanca kana awakna Kidaroji. Yau pledag. Dua kekuatan tenaga jero diaradu. Sorana mesin geleger mata katorekan. Cari jeug awak Kirawi katenyo ngacari jeug ka tukang. Barang kekuatan manehna diadu jeung kekuatan ti Somad.
Ari soman manehna mangan sok kudu mundur sabaralengkah ka tukang harag eureun. Pok nyarita ka Kidaroji keur nangtung lebih katuhun manehna. Punten Pak, sanes abdi kumaha hantun made uru biung kana urusan Bapak. Nanging atos Bapak makasih sih heula. Bios musuh mah ku abdi di payunanana Pak. Cek soman bari ngararet ka Kidaroji. Nya Jang, nuhun pisan atuh. Bapak geus di bantuan ku Ujang nya. Kan kali sing hati-hati Jang. Sabab ieu camat lumayan oge geuningan. Boga pangawasan mah. Tama Kidaroji. Mohon mangapa cek soman bari mencrong deui ka hareup nyatana kaki Rowi. Ari Kidaroji manehna mah tuluy nyisi nyampeurkeun ka Ahmadi nu keur diuk dina taneuh. Sanggeus deukeut ka Ahmadi pok Kidaroji kadenge nyarita ka anakna. Kumaha ari si Laing nah geus ada meningan ayeuna mah Ahmadi, tanya Kidaroji bari mencrong kana beungeut menjadi anakna. Lumayan ayeuna mah Pak teu nyareting ka Wastari. Lain saha eta pamuda teh nya anu geus hatulungan ka urang Pak. Tembak Ahmadi bari nenyo ka soman keur adu hareupan jeung Ki Rowi. Toing babage teu nyaho Ahmadi anu urang pandungan heula we ku urang da kumaha cenah jadina. Sugad atuh eta budak ora teh bisa ngelehkeun kana pangawasana musuh urang anu memang lain pantrak-pantrakeun pangawasana. Sabab manehna ngabogaan ilmu tana ka jero anu lumayan luhur Ahmadi. Apa ge bieu lamun teu ditulungan mah ku manehna mudah geus kari bangkena ayeuna teh. Sabab pangawasana musuh anu dilancarkeun kacida cepetna. Kurang-kurangna mah matakeun akan awak. Ayeuna mah si Laing ulah wakatarung heula di dieu we. Keuna nying hareupan musuh mah aya Ki Kahar jeung barudak ieu. Oge ayeuna aya baturna ieu budak geuningan anu bantuan ka urang. Ajaba lamun maranehna ka dese kari urang bantuan ku urang. Cek Kidaroji. Nya Pak, temal Ahmadi bari mencrong deui ka soman jeung Ki Rowi. Kacapeun ayeuna Ki Rowi baraya barang kakuatan tanaga jerona anu ngapendung ku musuh jeung kumanehna katenyo lamun dihareupeun manehna teh keur saurang pamuda nu keur nangtung ngabedega bari nenyo ka manehna. Pok Ki Rowi kadenge nyarita ka soman. Hari sia sah budak ora narek sosoroh kojor sia teh, cek Ki Rowi bari mencrong ka soman. Ngaran kuring soman Ki Sila. Geus ari cek kuring mah eureunnan we ieu tarung teh sabab dawuh gunana tuh anu menang moal menang menang piala atau nu eleh moal menang parurugi. Jadi naon dek anu diparebutkeun bae oge anguran mah damai we hirup mah. Lamun urang boga kasalahan naon hesena silih hampura silih bebaskeun kasalahan tong reka ganggu tong reka gugu teuing kana nafsu bisi temah na matak kaduhung jagana. Tah kitu geus lah cek soman manehna mah teu oleh ngingatan ka sasaha oge sangkan ulah rek ngagugu teuing kana nafsu mantupna badan katempuhan. Ari Ki Rowi da puguh manehna mah geus doas hatena. Kadenge kekecapan kitu ti soman teh lain kadua narima. Kapok kadenge nyarita deui. Mantong rek papagahan ngojay hayam kamari sia. Budak bau ceriau. Lamun sakira-kirana sia rek ngagokan mah. Alik nyingkah sia ka ditu. Montong rek pipiluan kana urusan dewek. Jeung baena oge. Kumaha dewek we atuh. Rek mateni atawa rek kumaha wae oge. Nah, openan teuing sia teh. Da geus eueuh gawe eta kumaha. Tema Ki Rowi. Hampura lain kuring openan Ki Sila. Ngan kuring mah
sawatos ngingetan hungkul ka anjeun. Kitu ge lamun anjeun beunang diingetan ku kuring. Lamun henteu mah nya teu naon. Tanpa menta ti kuring. Anjeun ulah rek boga hate binasa ka batur. Sabab teu meunang kapanan kitu teh. Ujung higang binasa ka babada jalma. Bet ka uteug tong lawang taga oge. Teu meunang eta teh. Atawa kana tuuhan oge. Sarua we kapanan. Teu dimenangkeun. Aya rek ngaruksak mah. Sabab lain urang nu geus ngin maranehna. Lamun anjeun geus wani ngaruksak kana jejeunan batur, atina anjeun kudu wani nanggung jawabna kana pagawean anu geus dipigawe ku anjeun. Kemudian ieu mah nu ngadamel oge pangeran. Da anjeun wani nanggung jawabkeunana. Lamun anjeun ngaruksak kana dadamelanana, cek soman. Bah, ganeng sia. Kalakah khotbah di dieu we. Hayo. Tadah ayeuna mah. Pangawas hati dewek. Iya. Cek Kirawi bari ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Ditujukeun kana awakna Soman. Para saat tina kadua dampal leungeunna Kirawi. Kaluar deui cahaya beureum anu nyuruh rek neungar kana awakna Soman. Soman manehna oge teu cicingeun. Rikat ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Dipake nadah kana kakuatan tanaga jerona Kirawi. Para saat tina kadua dampal leungeun Soman kaluar cahaya bodas mapag kana cahaya beureumna ti Kirawi. Yau pledag dua kekuatan cahaya diaradu di tengah. Nipating paranya yang matak serab danyauna bebeus kana poekna peuting. Cileng Kirawi loncat ka luhur bari ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Ditujukeun kana awakna Soman. Keur nangtung dina taneuh. Para saat dua kekuatan cahaya hejo kaluar tina kadua dampal leungeunna Kirawi. Menyeruk notog ka handap. Jeleng Soman nyingkahan cahaya ti Kirawi. Yeu pledag cahaya hejona ti Kirawi hantem kana taneuh. Taneuh nu kateungar ku eta cahaya mancaura ka luhur. Ayo sia udah ora. Dadah dae pangawasanna tina bae. Cek Kirawi. Isilah. Aya cek kuring mah. Geus we. Urang eureunana heula ieu tarung teh. Sabab unggulna sakur miceran tanaga unggul. Tembak Soman. Ganeng sia. Loba pisan bacot budak ora. Ayo kaluarkeun deui kekuatan tanaga jero anjeun teh. Cek Kirawi bari ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Sigana teh can puas lamun musuhna can nepikeun ka hancur mah ku leungeun manehna. Diparengan ku kakuatan anu leuwih gede tibatan nu tadi. Blesat tina kadua dampal leungeunna Kirawi kaluar cahaya hejau. Mereka gempur kana awakna Soman. Soman mana waspada. Tuluy ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Diparengan ku kakuatan anu saimbang pikeun ngayonan kana kakuatan tanaga jerona ti Kirawi. Blesat tina kadua dampal leungeunna Soman kaluar cahaya bodas. Nyeruk mapag kana cahaya hejona ti Kirawi. Yau geleger geleger. Dua kekuatan cahaya diaradu di tengah. Sorana mesin geleger matak euneur kana jagat. Sorana leuwih gede dibanding tinu tadi mah. Atuh cala mah harita ke tararung dinya mesin gurubu ngandengi dua kekuatan anu diaradu teh. Kocapkeun ayeuna si Cuming harita tarungna di barantuan ku Ki Gahar. Si Bodil jeung pada baladna. Ayeuna mah keur ka si Cumingna pati ripuh teuing sabab loba nu mantuan. Si Cuming jeung anu sejena tuluy ngadesek ka si Jalak jeung pada baladna nepi ka seret ka si Gawir. Reg si Cuming ngaraneg renghap tarik napas jerona tuluy mencrong ka si Jalak jeung si Kadet ge baturna anu memang geus ngarurangan tanagana. Utamana mah si Jalak jeung si Kadet nu geus taratu awakna. Dari lapok si Cuming kadenge nyarita. Anya rek kumaha lamun geus nya? Rek nyerah tamal atau rek kepeteukeun ngalawan?
lamun kekeh wae rek ngalawan asa-asa sia digebruskeun ku uing mah kana gawir sok rek taluk moal cek si Cumi. Keheulaan keur dewek mah ari kudu taluk ka sia mah tapi hadepai ngabalik bangke jam panambugang caduk pungkuk haram dampak sia tibatan kudu serah pungkukan kalawan tema si jalak. Salah tapapasaan teta salah nerapkeunana sia mah caduk bungkuk haram dampak menurut sasiku kanjat satu nyangun beas tapi hadepai ngabalik bangke jam panambugang sote namun silai ngabela beneran perang kamadan laga mela negara jeung bangsa pon kitu di agama ari teu puguh hulu teu puguh buntut mah sia teh naon nu dibelaan keur naon make jeung mamasahan kitu sagala arwah jeung mati konyol atoh cik mikir sia teh geus karolot kitu nu di mana eta otak teh uing mah teu hayang teuing mati konyol sauh hargana pisan atoh sok da kuring jeung nu sajena moal rek kumaha lamun aranjeun taluk mah taluk lain hartina eleh tapi anjeun sadar naon-naon anu dipigawe dan kalakuan kieu teh teu bener aku gulung wae kaributan teh tah kitu tapi lamun anjeun bedang langkawang jeung keukeuh wae peuteukeuh bedegong asa diomongan nya teu naon eta mah uing mah ngomonganan geus nah eta mah rek ngadenge rek moal aku mah aranjeun jala baroginya cek si Cumi. Aya dar we jeung dewek mah sia lamun nya marek tarung montong kalah ke loba ngomong lieur kana kuluna oge tema si jala. Wah dasar hese nyarita jeung lauk kobosong mah tibatan asup mah kalah hayang ngahwapkeun mah anggatong ari kekeupeut kitu mah ora aya urang kulingkeun we jelema teh kagawir mah di sina dihaan korai cek si Cumi. Oh geus urang kubruskeun ayeuna mah ka gawir sabab tuh mohon jelema kieu mah dihirupan oge gunana tema si Bodil. Urang gabroskeun we kalemak tuh manteng cek si Cumi. Baraya mengisaki heula jagarapan dongeng dina jajari cariyos Siluman Oray bagian anu ka-20 insyaallah bagian anu ka-20 hijina kumang sejadi teraskeun deui dina waktos anu sami manawi parang nya baraya mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana ngapunten diapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeunna mang saja pamit ujung kantun permios.